Dongeng Carita Sunda. Pedang Arum 2. Episode Bangkitnya Siluman Dedemit. Kukawani jeung kaparigelanana, Sukma larang Junun mimpin pasukan Badra Negla dina perang ngalawan karajaan tatangga, Surya Kencana. Dina perang ta, kegigihan jeung strategi Raden Sukma larang hasil mawa kamenangan ka karajaana. Saparantos kamenangan anu mulia, Prabu Badra Negla anu bijaksana, anjeunna ngadamel Sukma larang janten mahkota raja sareng dijodokeun ka putri raja, Dewi Komalasari. Hubungan maranhanana jadi leuwih harmonis, sarta masyarakat Badra Negla ngagungkeun cinta maranana kalayan kabajaan. Tapi dibalik kagumbiran sareng kabingahan, aya kalangkang kok anu ngicingan karaja. Panglima Dadung Angkara anu sok kaciri satya, laboga niat jahat. Manha ngarasa timburu kana kalungguhan Raden Sukma larang sarta ngarencanakeun pikeun ngagulingkeun karajaan. Dina hiji peuting nu poek, anjeunna Panglima Dadung Angkara ngumpulkeun sakelompok pengkhianat pikeun ngancurkeun katengtreman anu parantos diwangun. Sabot ja panghianatan nepi ka ceuli Raden Sukma larang, hatna pinuh ku kasedih jeung amarah. Anjeunna henteu tiasa ngantep kajahatan ngarusak karajaanana. Kalawan tekad, Raden Sukma ngumpulkeun pasukanana sarta nyiapkeun diri pikeun yang harepan musuh anu kungsi dianggap sobatna. Dina perang sameme subuh, Sukma larang jeung pasukanana patepang jeung pasukan hianat. Sora pedang adu-adu jeung surak-surak gumbira gumelar ka sakuliah karajaan. Kalayan kawani jeung kaparigelan anu luar biasa, ngalawan unggal pengkhianat anu digoda ku ambisi jahat. Di tengah-tengah perang, Manha ngarasa kakuatan pedang arum ngalir dina dirina, mantuan manha ngeukeun lawan-lawanna hiji-hiji.
hiji, Raden Sukma Junun ngabasmi sakabeh nu hianat sarta mulangkeun katentreman ka Badranegla. Raja jeung rahayat ngahatur nuhun kana kagagahan Raden Sukmalarang anu sakali deui nyalametkeun karajaanna. Sabab ganjaran Raden Sukmalarang jeung Dwi Komalasari ngarayakeun kamenanganna ku upacara anu megah anu dihadiran ku sakumna rahayat. Ti harita Badranegla hirup tentrem tur makmur, satria nu nyekel pedang arum, lain ngan saukur raja adil, tapi og panutan pikeun rahayatna. Maranehna hirup bagja, jeung carita kagagahan pedang arum jadi legenda anu dicaritakeun turun-tumurun, ngingetkeun kasarerayan ku kawani jeung kajujuran. Kasayang bakal salawasna meunang. Sementara ti eta, di tempat anu lain, nyaeta hiji tempat pangumpatan Panglima Dadung Angkara jeung anak buahna. Pituha siluman Panglima Dadung Angkara tengah haja muka konci kabangkitan nana siluman dedemit anu baheula ku Raden Sukma dimusnahnakeun jeung dikonci portal gaingna. Ayeuna muka jeung bangkit deui akibat polahna Panglima Dadung Angkara. Alam dunya jadi geueuman poek utara jin.